Bismillahirrahmanirrahim. Urang gua hari hayang pindah perasaan urang. Kudu boga guru heula ngaji heula. Mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistikon. Kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha. Kemudian nu jaizna sabaraha, nu wajib ka kangjeng sabaraha, nu mustahil ka kangjeng sabaraha, nu jaiz di kangjeng sabaraha. Kemudian atuh ayeuna mah dibagi, ieu teh aya sifat nafsiyah, aya sifat salabiyah, aya sifat maniyah, aya sifat manawiyah. Eta teh geus kudu molotok. Saenggeusna molotok, kuari mulai belajar. Zahirna mah ngan zikir doang. La ilaha illallah. Teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah. Naik. Eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang. Wayahna laranganana hiji serahkeun diri ka Gusti Allah, tawakal tu Allah. Dua ulah toma haram toma. Ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali, ulah ngarep-ngarep dibere. Urang norekat taju boga harapan dihayang dibere, moal naik-naik datang ke kiamat. Ulah hayang dibere toma. Nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah, haram bagi ahli torekat. Jelema anu norekat taju gadahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres. Komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya. Ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang, diaslikeun sakumaha asli. Guys, masih keneh loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah, ulah ngarep-ngarep dibere. Nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah, sakitu ge bakal maju. Sakitu baheula. Mulayan kurang tambahan tafakur. Eusina tafakur. Sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere, urang ngarep-ngarep dibere. Geus bae tawakal tu Allah, duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros. Eta beuteng teh percis kos pariuk. Banyak ahli torekat beutengna jadi pariuk. Naon bae asup ka manehanana ongkoh norekat, Bu. Nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu. Duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun. Teu jadi moal beres. Mulai sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat neluh mah terus. Hasud terus. Deuk miceunaan hasud. Wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah naon beat ngaranna kade. Dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil af'al. Sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah ka wahdaniyatanana lamun teu kaharti dina asmana. Moal kaharti wahdaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna. Mual kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna. Geus kudu belajar heula kuari mah tunggal af'al, tunggal sifat, tunggal asma, bakal kaharti tunggal zatna. Dek ngabongkar eta. Dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna. Dedengian urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna. Lempang lain salempang-lempangna, cekel lain sacekel-cekelna, musyahadah ngaranna. Dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi.
Kangjeng Nabi diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu. Alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan. Tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu. Lamun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga bisa ditempokeun ka neraka jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi anu keur ngaguntingan letahna anu buukna digantung anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umatna ge atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran ku ayatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamel aranjeun jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok. Geus atuh dibalik ieu gerak orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Mayakunu najwa salasatin illahu arabiuhum maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illahu asadisum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiran wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana af'al ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahuan ku Allah bumi kajahuan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakinallahu harama Allah ngabah melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad eueuh nu nang urangan ngan kuariman nu nang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus peureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap
gereteken di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kerteken di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can jadi wali ai maneh eta ngadenge nu ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan jah hakikat nama alam teh adamun mahdun tadina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna kuari urang kabombroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaona tu urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khalik terus bae eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cenah ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu kata kewa kumaha kitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae illallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah haju nyata di berkatan teh ngomong barang wale ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimaksud ajur tah mah kos kitu walingi tah mah wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah terasa babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere terasa kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah batur teu meunang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho suk ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe beuh komo urang boga pamajikan teh dimumule bae ku urang diusapan sakabal embung urang dipake ka bendu ka jenting salage ku pamajikan urang paeh pamajikan urang ditinggalkeun ku urang kawin deui jeung batur ditumpakan ku batur boloon urang boloon urang salila hirup urang kaganggu ku pamajikan laju urang paeh pamajikan urang dibelikeun mobil-mobil dipake jeung nu ngora jeung batur
boga salaki anyar be urang ngedesek-desek meuli mobil kijang datang ka teh salat nipu wari asup urang ka kuburan ditumpakan ku salaki nu anyar goblok urang goblok tolol urang keur disiksa pamajikan urang keur huhahe seping bread leung meuli urang ku ari pake njot-njotan ku salaki nu anyar mobil lu anyar pakai jot-jotan yang salaki nu anyar urangna keur disiksa di jero kubur akibat urang hayang boga mobil di akhirat pamajikan urang neangan urang minta pertanggungjawaban goblok lain nyapaatan ka urang nyiksa pikir kotak sia sing hades ya boga pamajikan daripada sia ganggu ku pamajikan mending neangan deui neraka guys lah ulah sok dekat gitu belon tah sok geura silulup saeutik silulup ieu torekat ngaranna jijaheunya pikir ku otak urang teu eureun-eureun ngurusan nu kos karari itu bae poho ka tahajud poho ka maca Quran poho ka maca sholawat kaganggu ku mobil ku motor ku pamajikan embung dipake ka bendu ku pamajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang mending ku ari ku urang disiksa deres saya boga pamajikan ngadukung ka urang maka kula mandek ngahidmat bae ka kakak ya kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan kula mah tuh nuturutan kakak mah kahakamat zikir tahajud yang sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan we di akhirat kula kabawa deres sama nu kitu mah deres sama kan tiis sama kan hate tiis ieu mah lain kitu pan urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun bener ge ibadah sarua ibadah lain deui geus suku geus ieu puyeng ka ieu pencetan aju ngobrol bari pencetan teh tadi mah aya bi anu kongkorongna anyar potonganna anyar deui sakena meulina di mana cek urang teh meulina di toko anu aya keneh aya ka cek teh teu jauh ngobrol ti kongkorong geulang teu kieu ka kula hayang bisa tahajud cara kakak mah kadeulina osok tahajud bae kula bere atuh jampena ka supaya kula tahajud cadu datang ka anu ngomong kos kitu bae ge monyet jang-jangan kajen gua kumaha ge otak siap pikir ka dieu kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina nu tadina ku urang diusapan dikumbah digosokan poho ka Allah ternyata horenganan jadi siksa di akhirat ditapakuran hinana dunia ku urang horenganan hina dunia mah fana dunia mah rusak dunia mah sebab tadina ge eueuh bakal eueuh deui nu aya mah nu ngadamelna antum mantak naon ku urang ku ari diresepkeun diri urang kanu ngadamelna dengan cara tertentu aturan-aturan ti guru mulai ku ari mah atuh batur ti peuting sare nyana hudang batur ti beurang hudangnya nama sare batur keur ngaji hudangnya nama hees wali eta geus kitu besi aya nu keur hees antepkeun rante aduh sial ge kaget aing kan aing maksud ngagetkeun sia ulah tenang teuing mulai ngaranna khariqun lil adat wari matu geus nganggap kana dunia teh hina geus make baju gatu geus embung nu bagus-bagus jahina daripada kaganggu urang ku baju mikiran potongan mikiran nu bagus lain pake zikir jeung tapakur endahan mikiran baju hina baju mah sarapna bae kumaha
gitu kene urusan-urusan kendaraan kumaha ayana bae geus teu mikiran bagus jeung gorengna kumaha ayana bae ulah kaganggu meuli urang nu bagus jang ibadah tapi teu kaganggu masalah tapi ulah dihuyal dihayal nu bahaya ge huyal hayalan aja ngakuna tadi aku ieu mobil nu saha Allah beres mana kuncina ku Allah aing nginjeng malah bebek dak Allah. Tapi lamun geus aya di makomna mah kan teu. Kamu kaget, tapi lamun can di makomna jadi lelucon. Beda. Urang ngobrolkeun politik tapi teu bergerak di politik, urang jadi lelucon. Urang ngomong-ngomong perekonomian segala rupa perdagangan puguh hutang ge sabelit hulu urang dagang teu naon teu jadi lelucon. Tapi lamun Rijal Bakri mah nu ngomong ekonomi na kan teu. Sanajan hutangna triliunan. Tapi lamun ngomong politik nu ngomong politik nah gitu aing embung ngomongkeun Jokowi maksudna embung habis berpolitik kos nu teu berpolitik pan nya mah kos kitu nah ahli politik ngomongkeun atuh emang dunia anak hanteu jelema ngobrolkeun nahu aju babacana napas nyana nyaritakeun jurumia nyaritakeun alfiyah tapi babacana napas kanteur pas budak teh ngomongkeun kapanggih jeung mubtada pasti rofa kapanggih jeung khobar pasti rofa kapanggih jeung maf'ul bih pasti nasab kapanggih jeung tamyiz pasti nasab sebab marfuat jeung mansubat jeung majrurata geus diaji pas praktek baca pas ngomongkeun alfiyah pas budak ketika jaritakeun wudu cai-caina ge ya cai teh aya tahirun mutahhirun aya tahir aya cai mustamal aya mutanajis dibacakeun ku nyana tet syarat-syarat jeung rukun-rukunna kemudian cara wudu jeung salatna nyaritakeun ubudiyah nyaritakeun muamalah nyaritakeun munakat nyaritakeun jinayat pas nyana nyaritakeun fathul muin pas ketika jelema nyaritakeun tasawuf kemudian pas jeung naon nu dicaritakeunana dirina teh ya bener ngepas jeung anu aya dicaritaan kita pas ketika jelema nyaritakeun alfiyah tapi maca kitabna pugu mubtada dinasabkeun pugu ieu teh hobar dijeerkeun goblok teh budak alfiyah maca badeg dong teu karti aing mah gasi eta ngadoana ge kos kitu pancen ngomong alfiyah malah nu ngadengekeun ngomong jalan patul muin tamat deui segala patuahan oh ngadengen lagi surat tupah raudhah jeung riyadhah tapi mai we ai kalakuanna kos kitu kredit dihalalkeun heran aing mah bang dihalalkeun kumaha ngajina sih teu percaya aing mah si eta jago pikir teu percaya sebab naon teh loba nu salah segala PJES teh naon tuh siapa aja nyaho burung aing mancing sia sebenarnya mah tuh ayo sia anu warung di yayasan teh naon ngaranna warung tuh siapa boga beureun koperasi segala naon ayo da eta mah pikir kos kitu kebelah ditu nama kelas-kelas gede jualan saham bursa efek dan lain sebagainya meuki teu kaharti bae kan jual saham tepan bisa dijual saham perusahaan anu bukti duit nama teh nyaho jual beli saham nama 1 triliun pi buktiin duit nama wallahu alam tamangan ngomong doang dijual ke orang sahapan teu mulai geus urang ngagibeg geus di dieu carita tentang bursa efek urang keur caritakeun bursa ieu teh jual beli uang kurus ya bertumpu kepada dolar satungtung orang hirup make dolar baik berarti orang ninggalkeun dunia Islam mah lain dolar tapi dinar jeung dirham lantaran nilainya hiji nilai jual dua nilai dinar jeung dirhamna urang boga duit dikapase ojol-ojolan kemudian kuari bisa pakai jualan ku urang bisa dijual duitna dinar jeung dirham ai duit biasa jeung moal kapan aya duit dengan sakar jadi jasa kadar jadi ojol-ojolan doang urang hayang motor teu boga motor urang boga duit ojol ku urang tah duit ka dieu motor eta teh ngaranna jang ojol eta duit
kuari duit dijual kurang tak duit kertas jamal aku tapi dinar urang teu boga motor hayang boga motor make dinar jual ojol sama dinar sekian tah motorna tah duitna tah motorna urang teh embung boga motor dek dijual bae zat ya duit tak bisa negara Islam apa gitu bedana negara Islam jeung negara kafir krus uang nah ketika kurang kuari terus duit dinar mah dinar bisa dijual dirham bisa dijual tapi duit mah jang ojol doang teu bisa dijual duit mah teu bisa dijual kecuali iya mah pindah nilai urang boga dolar dijual ka rupiah urang boga real dijual ka rupiah eta mah ngaranna jualan duit nilai maknana lain zatiahna siapa begitu ke harti bae begitu ke harti ya ngapang-ngapangan ya dek jadi wali mah kos dia ya teu harti kan tah kulantaran ieu nilai teh jual kan sakadar nilai jual doang geus teu meunang dua fakta ieu motor ieu duit nilaina nilai jual doang tah duitna ieu motorna terima beli terima jual beres kuari mah ieu duit ditendeun di bank dipake henteu dijual belikeun teu ditendeun asal sabulan dicokot taina ieu kok duit bisa anak heran sataya aslina jual aslina nilai ojol duit mah ditunda teu bisa anakan kok ditunda di bank bisa anakan riba ngaran lompat ka mamana ge riba deposito riba ada duit deh kurang di bank kok anakan riba sia sebab ieu mah jang nilai jual goblok sia tolol sia bolon sia ku teu harti amat sih ieu mah jang nilai jual nilai ojol kok disimpen si hayang untung dibabuk sia ku aing enggak bartur kieu mah boro-boro dek jadi wali orek ada duit deposito ge beuki aing mah maksudna ka dinya boro-boro si hayang jadi wali saham ge dijual belikeun keneh boro-boro jadi wali sia mah horenganan ka dinya ge can paham moal jadi wali sia kos kitu mah sebab naon loba aturan-aturan syariat anu pasti kadeh dirumpak kudu pinter jadi wali mah nah geus hayang teu hayang boro-boro duit ti pamarentah kuari mah nu lain ti pamarentah ge geus teu hayang kuari mah sebab eta mah barang hina kitu keneh bangsa perkara-perkara dunia dipake ka hayang mulaian ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi bere abdi ulah hayang kana dunia paksa kurang ka Gusti Allah Gusti maha ngahampura Gusti maha mere bere abdi ulah resep abdi kana dunia ira Gusti deuk bere ka abdi ulah resep dunia kok encan keneh bae sih tantangan Gusti Allah. Ieu mah wiridan ya goniu cenah hayang jadi wali ya goniu. Agnini. Isukna aing norekat sebenarnya mah. Babuk habak. Jauh bajin-jin. Ieu dek caritakeun wa maromaita iz romaita walakin Allah haroma angel keneh kakarak endek doang ngaranna tarapan suluk mulai kuari kade horenganan nu wujud bainal adamain adamun mahdun eueuh hiji nomor kadua ulah kaganggu ku nu eueuh dibalik nu eueuh horeng aya nu ngendalikeun ka nu eueuh ialah Allah sok tujukeun hate anjeun ka Allah ketika urang hese bae zikiran jeung tafakuran mulayan garage ulah kabita ulah hayang dibere tawakal tu Allah Allah kenu bakal mere setahun 2 tahun 3 tahun nyayan hate urang teh mulai ndek jaritakeun hiji zat hiji asma hiji sifat hiji af'al Allah tapi numere lantaran urang keukeuh manjada wajada mulai kuari urang kholwat
dengan cara-cara tertentu mohokeun ka awak urang geus teu diaku awak hiji bae nu diurus teh ruhani engke ge Allah mere Imam Ghazali 13 tahun karek dibere Imam Syafi'i 3 ka 4 karek dibere Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun ka 8 bahkan istimewa nama dibere mulai rohna nyai-nyayan bisa neuleuh ka Gusti Allah dimimitian ku neuleuh Baitullah bentak nu kadeuleuh Baitullah masyaallah keur tegah teh hayang neuleuh Baitullah kadeuleuh urang mah hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu embade urang ge bingung aing hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu kayak kiai konsepna kumaha konsepna teh hiji cek Gusti Allah hadis qudsi ana inda zonni abdi bi kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula lamun sangkaan hamba aing deket lamun sangkaan aing jauh lamun nyana nyangka bahwa ieu dunia aya lamun nyangka nyana dunia ieu eueuh kumaha urang nu mantak urang ka Gusti Allah mah diserahkeun ka Gusti ka urang kumaha sangkaan urang wa ana ma'ahu kuring babarengan jeung eta hamba hina zakaroni waktune hamba inget ka kaula jadi tergantung kadeketan urang jeung Allah kumaha sangka urang ka Allah lamun urang boga sangka Allah aya Allah deket Allah bareng jeung urang tapi lain ngomong perasaan lain omong mah bisa bae sumpah sia awas Allah aya sia babarengan sia ayo aku lain sia nu aing eta sumpah pake ngakukeun dunia sia lain ieu mah perasaan engke dibere ku Allah eta mah hanya Allah nu mere kawalina ya Allah ya Rabbi ieu horenganan kaindahan masyaallah indah luar biasa hese nyaritakeunana kaindahanan waliman khafa maqama rabbih jannatan jelema nu sieun ka Allah aya di makomna bakal dibere surga 2 surga anu asli ke di akhirat tu bakal didatangan ku nyana nomor kedua surga di dunia kene ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga anu asli ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga sebab naon makrifat mah wauh ka Allah surga mah nyaritakeun teh bidadari nyaritakeun teh apel jeruk segala rambutan dangdeur lah cenah di surga teh hayang dangdeur ge sanu nyaho urang rindu engke di surga hayang amat dangdeur aya teh gatet datang lantaran di dunia masalah hobi jasa kagegetuk jeung gatet dia sorga lagi hayang rindu hayang gatet ada aya kayak gatet teh dibawa ku bidadari teu pantes bidadari mau gatet cak bidadari ini makanan siapa makanan Haji Pendi iuyuhan bidadari kayak ngomong iuyuhan udah cak bidadari ya kalau memang seneng gatet aja saya anterin ke neraka ya nailah kercarita kakarak tarap-tarap ya wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha arama ndek supaya kaharti emang babari hese supaya ulah ngaku diri urang ka urang nu di aku nu nyieun urang iyalah dalilna wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha arama engke dibere ku Allah tek perasaan wa Allah dalam dunia letik jeung hina diberi ku Allah mukasyafah hanya orang-orang tertentu lamun geus dibere mukasyafah ku Gusti Allah ilmu marifat engke bakal teu kahalarti ku batur teu kaharti teh nu eueuh dibatur di nyana mah aya ayat-ayat anu dibatur eueuh urayana di nyana aya pikih-pikih nu dibatur eueuh di nyana aya sebab dibere makrifat makan wauh jeung Allah laduni ilmu satungtung nyana hayang we terus we trek sakumaha nang nyomot trek
satungtungnya dadaek kos itulah Allah bereka hamba waliyubliyal mu'minin jeung Gusti Allah teh horenganan nu mantap ulah di aku Muhammad eta teh horeng dadamelan Gusti Allah tujuan Allah kitu teh liuk yaral kafina deuk nyalehkeun para kafirin ulah dideuleu loba tapi deuk dielehkeun mah ku Gusti Allah babari dengan bantuan Gusti Allah da lain maneh Muhammad anu boga pagawean teh aing waliyubliyal mu'minin jeung deuk ngamenangkeun ka para mukminin dengan cara kemenangan anu gemilang nu bagus ya innallaha sayyana Gusti Allah samiun maha ngarungoli aqwalihim ka ucapan-ucapan para mukminin alimun biawalihim atawa manusia kabeh uninga kana tingkah-tingkahna janyahoeun kerteg atuh Gusti Allah nu mantap sangkaan urang ka Gusti Allah dikajahokeun ku Allah dirinya lah makom urang zon urang ka Gusti Allah datang ka mana Allah nyaweun didinya lah makom urang ilmu ngan sakadar penghias lamun can dibere ilmu marifat kadang ilmu eta jadi takabur jago alat jago pikir jago usul pikir kadang bisa ngagesleun ka neraka ku takaburna ku ilmu can dibere ilmu marifat mah beda tapi lamun geus dibere ilmu marifat lain lamun di kalangan bangun kos bodoh bae mun can ditanya can ngajawab pan ari untuk boga ilmu marifat mah bungus nang tangan bae mun cara pencam geus kikiran bae caknya mah hebat pukul leuleus aduh kingkong kikiran bagus ayo mah nyakuru pan tak ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah kerenna wali kabladina para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bae tenang bae sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kaji di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kada di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan ka kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat kusia bungkus pakai beber kusia bungkus yes dagan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kanjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kanjeng Nabi rada ngahuleng jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tutilamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ya khususna Mekah ya nek kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun luturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun luturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omongan anakku anjeun dituturkeun bae diayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya deui yattabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucaknya ma qatalallahu ahad
wa antaqulu mimma qataltu ngomong nage hewan nu dipaehan ku Allah leuwih di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih di dahar sebab nang maehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar kajen ku kumaha tuh ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngannya nama aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug kajen ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate senang kana jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teh kaluar teh belu aing belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomong nage kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeuridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Quranan aya dalil komo kiai di Golkar mah tama geus 150% ngaluwihan 100 tama geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tama kasuk kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan urang perekonomian jeung perpolitikan urang nutur-nutur nu kos karana itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilaka sia nutur-nutur kos karana itu ye emang kumaha kitu lah sok nutur-nutur kiai nu kos karana itu ceukna moal maju segala partai diberihan bae kunyana partai mah teu kumaha negara organisasi diberian bae mal beres tuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung nagara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh deuk dijadikeun di nagara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha kitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama ngilu teh akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apa teh ketika bener ngilu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang ge nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat Allah belah dieuna makhluk Kangjeng Nabi akur teh jeung kayang Kangjeng Nabi akur jeung kayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur hehe tak ulah jangan di ortodok sadaekna sia ngortodok aing moal kebel siap modar kajen kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kok can aya ngajak-ngajak ieu aing geus aratel ieu aya gerak-gerak ieu asana motor aing teh teu kabensinan ku nu kos kitu tersep aing mah jadi teu eungkeuy-eungkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu urang nah teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu kararitu hayang nyaho tungtung
kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeng deui bakal pemilihan partai sakedeng deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kayak aya di dinya rugi urang ji de kumaha ai geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun delen nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil ayo tuturkeun nu bangun deut bangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh keulaanan atuh kamari nu matak nuturkeun Gus Dur kiai salat jana mah ahli Allah ngomong kakaler kakidul celenah eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat ya pecat geus bila perlu pecat kabeh cacar tinggal aing bae sorangan Amerika kaget kok ieu dipecatan aya naon ternyata nyahoeun nyana teh karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran departemen penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya. Oh berarti bener ya Gus Dur buta mata ieu mata hate bentak nu kuari mah buta mata ieu buta mata hate mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara aya tuturkeun jak kudu aya pamimpin mah mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang baca heula ku urang kumaha tah kayak kukula bakal diterangkeun hiji-hijina tenang asa ulah kaburu pae we nu kolot ya setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna kemudian atuh Pallo bagaimana kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke dicaritakeun ku kula bahkan SBY nangis ngumpulkeun beberapa tokoh karenanya nangis 2 periode teu bisa bakal naikkeun pamajikan dicaritakeun ku kula bakalna tenang pokoknya ngaji bakal carita nagara engke bakal urang terakhir Bung Jenggot panurang kudu atuh jeung negara ji atuh kuat tuh pamimpin mangke diserang teu puguh teu karu ngan nu mana ieu nu mana tah mantak tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun sebab kula geus musyawarah jeung para syaitonir rajim. Aduh Gusti Allah lagi negara orang tetep kudu di rumah mantap ulah kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing untuk memulihkan kembali yuk di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat nugas nongol, urang musyawarahkeun barangkali aya jelema nu terpendam, anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil, eta mah urusan sakadar urusan persyaratan birokrasi, engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya, nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Lain letik-letik pemikiran ya teh. Yuk, orang berpikir, Indonesia dek dikumahakeun. Tah, lamun orang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politikna kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula. Berarti atuh deuk ngarobah naon ieu? Deuk ngarobah karakter, sistem. Lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu. Ieu deuk dirobah sistem lain letik-letik ngarobah.
eta teh keur di pikiran ku ari sebab ieu urang lamun terus kos kieu sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara lain lalagan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui Din Samsudin Tifan bakal dimunculkeun deui kumaha ieu jang negara engke bakal Kisah Hal Mahmud bakal dimunculkeun deui orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui ieu teh aku naon sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara ulah lalaga ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet anu bakal ditendeng di tengah-tengah lapangan anu bakal kadeu ku manusia balerea aya otak di tengah negara horenganna tak ieu nu keur dipikiran teh ieu ngaji tafsir ka mana ieu teh ya mun urang nuturkeun nu kareta yudillu an sabilillah cilaka anta kudu dikuatkeun batin urang hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah dah moal ka bita aing mah kudu kos kararitu moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah titik tah neangan karakter nu model kos kitu ulah haju ieu mah cenah urang mah asal kukumpulan baik hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gombrang-gembrung kayak orang kumpulan deh plak kedurung naona kuari teh anu kos karar itu tak kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kumpulan bae di dekat plak kedurung kayak bubar kayak orang kumpulan je ieu kiai ondo amat pikiranana cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapat ku permekah ulah wa intaya illa yakhrusun nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali wah naon kecuali bohong inna rabbaka saatnya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uning a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh kudu jeung Allah sasar nyasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke aijasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah saya silahkeun dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun engke zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan bismillahirrahmanirrahim sunnah mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atawa ka ditu ka Manokwari NTT atau kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitana haram
menang di dahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencipta ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin lamun aya ranjeun kabeh nimankeun ka ayat-ayat Allah menang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sekaligus make mesin teu sah mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg brek digejreg asup brek sakali asup 10 jebret teu sah pemotongan sing hade pemotongan mah teh di urang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim ti luar negeri ka urang import nah iya guys sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade surang meuli di pasar ge tah hayam potong sing hade nu motongna saha mun endek apik sebab aya kieu dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyawan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae panggunana pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun bae sulal bom lah mencit teh ge peuting ieu cara nu ngajual beusi ti peuting dijual mah nya jual beuli transaksi ti peuting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti peuting penuh kecurigaan ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh beurang mah malah masa daekna peuting cek nya ieu nu loba mah sakali datang satruk 2 truk ti peuting transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta kuku gak jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos kitu Gusti Allah nah ieu ge pepencitan model kos kitu sing hade urang dek apik mentak datang ka kuari teu pati beuk kita kula makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mantak ku lagi nurutan ku lagi kecuali nu gede daek teh mah kula ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha henteu kumaha sih ceuk dengan eta we lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung tah diturutan ulah embung bae embungna mah teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku nyana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang ngadar bangke mentak salatna ge Allahu akbar ceceklekeun kos aya negeri eta gara-gara nama tah dar kos kitu tah siga hade tah ieu tah kadaharan masyaallah eta lain rahasia tah kos kitu teh entak sing hade urang mulai ndeka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar menang mencit hasil ti batur ti pasar maningan meuli gabus siem nu gede atuh cenah kieu teh leuwih mahal atau meuli bandeng sepuguh tamangna daripada nu can jelas ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah nuturkeun mayoritas, cik tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsarawan fil ard yudillu.
mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas, mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula. Kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir. Kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia. Urang teh geus teu bisa make takrib. Kuari teu bisa make takrib ya kuari urang make takrib teu bisa, make patul muin geus teu bisa. Hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional geus teu bisa sebab negara urangna negara nu dikuasai ku kafir. Nauzubillah min. Tinggal urang memperbaiki diri. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam yatulan mujazaba kaum kang bangsa imam Anaraza asyadu wa'idu ing satuhune sirah Sayyidina Husain iku wa'id dan balikeun ya rasa ilal jasati maring awake bi Karbala ing dalem tanah Karbala ba'da 40 yauman ing dalem sausana 40 dina. Qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala bukan rahmatan hu ing Imam Qurtubi safallahu taala wa madzukira min annahu dufina tawi barang kang dan tutur ya masaking satuhuna ya rasu iku dan pendem ya rasul bi Asqalan ing dalam tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf ing dalam pekuburan kang den kinawruhi nah biha ing dalam kitu Masyad aw bil Qahirah atawa ing dalam tanah Qahirah bahwa syai'un batilun la yasihu maka iku maka tema iku perkara kang batil kang ora saya syai'in tawis tetugi ya madzukira fil wasyadil ma'ruf ing dalam pakuburan kang ma'ruf biha ing dalam Asqalan ngalanjutkeun tentang sirah Sayyidina Husain rahimahullah cik kaum anu bangsa Imamiyah teh kaum Syiah nya nama ngabogaan imam sebab Imam Ali, Imam Zainul Abidin, Imam Husain nya nama datang ku ari imam Ayatullah Khomeini imam dak Imamiyah bangsa imam mun geus carita imam berarti Syiah Imam Ali Imam Husain Imam Zainul Abidin imam nurutkeun cek kaum Syiah sanya nyana sirah Sayyidina Husain dibalikeun deui ka awakna di Karbala sabada 40 poe 40 peti diiderkeun ka Syria diiderkeun ka Mesir Qahirah dibawa deui bahkan di ka Madinah keun heula Syria Madinah Mekah Mesir dibalikeun deui ka Karbala dihijikeun jeung awakna dibungkus dikubur nu aya di Karbala wari menurut cek kaum Syiah cek Imamiyah ieu aya utuh di Karbala. Masya Allah dua pendapat cek pendapat nu kamari sirah Sayyidina Husain di Madinah ngahiji jeung ibuna pendapat kedua kuari sirah Sayyidina Husain dikembalikeun deui ka Karbala dihijikeun mun urang geus ka Karbala kabaya agrengna makom Sayyidina Husain masjidna Masya Allah geus hesetan dina beta makam sigana meureun pang mewahna sadunya ka makam moal aya tandingna hurung herangna di luhur makam pohara jasa masjid dage pohara jasa Karbala
nu dikunjungi setiap 10 Asyura berbagai negara datang, jutaan manusia datang ka dieu. Nih Karbala, aduh istimewa luar biasa. Nah cek Imam mah dihijikeun di dinya kembali deui. Tuh pendapat kedua. Cek Imam Qurtubi rahimahullah wa ma dzukira. Keterangan nulis disebut min annahu dufina bi Asqalan, bahwasanya nyana sirah Sayyidina Husain teh dikubur di tanah Asqalan fil Mashhadil Ma'ruf, di pakuburan anu geus tenar di negeri Asqalan. Di Asqalan aya pakuburan Mashhad ngaranna ta eta teh Sayyidina Husain teh di dinya dikubur sirahna bil Qahirah atawa di Mesir. Na ieu fa huwa syai'un batilun la yasihu. Eta teh keterangan anu kurang jelas lamun bahwa sirahna Sayyidina Husain di negeri Asqalan di Mashhad atau di Mesir. Sedangkan kuari di Asqalan aya makom sirahna. Di Mesir aya, urang mun ka Mesir aya. Ieu adalah Ra's Husain. Di Madinah aya ngan geus dibombardir ku Yahudi ku Wahabi. Geus dieuwekeun di Madinah, padahal di Madinah kan di dinya. Geus tilu pendapat berarti ieu tentang sirah Sayyidina Husain. Itu radhiyallahu anhu. Qultu wallahu a'lam.